anu maksana naon ngahelaran jeung hoyong ningal kadituna hoyong ditaros ku Said Abdullah aya kapungkur nu kitu aya ngahelaran kanu janten caroge ayeuna cenah justu salaki abdi cenah mah ngahelaran wae kaburuan wae paribasa ti jalikuh gubrak cenah kana pager atuh ruksak pager tujuanna hayang dijieun minantu peka ruksak pager dibeberi cenah ku mitoat subhanallah ngahelaran sehingga seueur istri-istri anu ngadon ameng kabumina Said Abdullah nyata kabumina Said Abdul Muthalib anu maksana hoyong tepang sinang Said Abdullah teu kiat ningal kakasepanan Said Abdullah jeung teu kiat nguping soanten saena Said Abdullah ngantri kabumina subhanallah. Tah, ku sabab ninggal istri teh kitu, Said Abdullah teh sanes pamer kakasepan, sanes pamer kagagayaan, kadituna ceuk bahasa budak ayeuna jan di pemuda hidung naon namina teh Bu? Pemuda naon? Hidung? Hidung naon? Ibu mah kosanu teu ngalaman wae pemuda hidung belang. Sigana nya lamun payu kitu poe ieu si ieu poe anu cuk cerak. Tah henteu kadon beuki nyempot di kamar beuki isin Said Abdullah ku sabab geus katetesan sifatna Kangjeng Nabi diraksa tina midamel kalintang dosa ageung dosa alit oge tos teu tiasa ngalaksanakeun subhanallah beuki nyempot kan ari ayeuna komoda ya HP bunyi kasep kitu saselfiean di WC di selfie keur ngising di selfie di pacilingan selfie jeung sajabana dipamerkeun beuki nyempot Said Abdullah salajengna ditaros nu janten ibuna nyet bojona Said Abdul Muthalib walaranana sadayana oge teh nu kaanggo napangna teh kaanggo istri tos wantun kitu nawiskeun istrina kurang kaisin atanapi kadu teh istrina geus teu aya bila mana geus daya kaisin atana pikiran kaisin kumaha atuh teh bakal janten bibit buit piputraeun anu soleh jeung solihah tuh geus kitu Said Abdullah mah eta mah Said Abdullah tah eta istri tiap dinten teh seueur anu kabumi Said Abdul Muthalib ku jalan hoyong tepang sang Said Abdullah kadituna hoyong kaanggo kaditu janten bebeureuh janten kabogo sugan jeung sugan kadituna ditikah ku Said Abdullah wujrud samekah tah kumaha Said Abdullah milih teu walarana teh aya nu kapilih ngan dina hiji waktos Said Abdullah manggil kanu janten ibuna anu mane saur Said Abdullah kanu janten ibuna nyata miwarang pangmilariankeun pi istrieun anjeunna saur ibuna teh atuh bingah pisan nya ibu dipiwarang ku ujang kanggo milarian pi bojoeun kusa ibu teh geus rada lieur seueur istri tiap dinten nya sumping ka bumi maksudna ngahelaran ujangna henteu komen gitu henteu respon kari-kari ayeuna mah komen respon bahkan miwarang milarian pi bojoeun bingah ibuna teh nya ditaros deui Said Abdullah kriteria bojo ujang teh hoyong nu kumaha gitu tuh kitu ibu kitu ditaros kumaha Said Abdullah ngawalerna li imro'atan data husnin wa jamalin wa qadin wa tidalin wa bahain wa kamalin wa hasabin wa nasabin alin tuh kriteriana tah meni panjang cenah mang naon teh artina kalau itu mau dihartos da ibu-ibu mah tos terangeun teh saur Said Abdullah abdi teh cita-cita mah hoyong kagungan bojo hiji data husnin nyata anu sae salirana ceuk bahasa Sunda mah ti luhur sausap rambut kana sausap dapat teh teu aya nu cacat berarti aya pangomongan aya socaan aya cepilan aya lameyan aya panangan aya sampean salajengna sadaya anggota badanna teh teu aya anu cacat teu sae cita-cita kitu urang kada nurutannya bisi gaduh putra
mana teh kawin teh yang kumaha abdi mah yang kanu pego cenah mah gitu. Nah ame teu bisa nyarekan abdi. Teu jangan ayeuna cenah istri teh sok itu garalak. Galake kanu teu gaduh acis. Ai kanu saur acis sapun bojo geup naon teh mama ieu nyepangan sampean dipencetan. Kai saur acis teu gaduh acis mama. Geus dihitung ku tasbih 33 kali ge. Mama karek keur ngising. Muni sasam muni sararami cik ibu-ibu teh kitu. Matak caroge abdi beuki jebleh teh ku nyauran wae abdi di sagedeng dagang olap teh. Anu nomor kadua wajah malin. Di sagedengeun salirana hoyong sampulur, hoyong sampurna daya nu cacat, daya nu tanpa daksa, salajengna wajah malin hoyong anu geulis gitu. Tah ieu mbok pilih urang oge gaduh putra cita-cita teh hayang kanu gulis ulah diwaga komode nyaros ieu maneh teh ngontong atuh tingali rupa maneh da teu jauh jeung emak oge kieu siga buntelan hitut itu benang ka bapa maneh teh meureun da mama sok meuleuman menyanti majalaya teu kami sok ka mbah dukun. Jadi saja mata lieureun eta ku haseup menyan. Tah. Itu tekengeng kitu didorong. Tah ieu prinsip Sayyid Abdullah teh maka jadi we babasa urang Sunda. Wabil khusus ka pamegat. Kumaha babasana teh lalaki mah kawasa. Itu hayangkeun hayang meunangkeun anu kumaha oge keun bae sok da lalaki mah kawasa. Ulah dileutikan hate Bu. Pedah gitu putra urang teh rupana teu pati jauh jeung bapana gitu huntuna kapayun. Disebutna teh bahasa Indonesiana gigi no. Ieu mah lain gino deui pokona mah. Giinro eta mah gitu. Ieu teh ngontong atuh tingali huntu eta meunih ka hareup batur bisa balem maneh mah hese balem gitu. Subhanallah batur geus salat geus sabeungeut teh lempeng ka handap maneh mah ka hareup sabaraha meter heula teu hayang ngunakeun kitu sih katuh ngeunteung tah teu keng kitu keur marupa kitu tah mah dialitan manah teu kenging ageungan mana sok kasep ujang malalaki hayang meunangkeun nu kumaha oge sok didukung kumaha eta jadi gede hate ari mah ari abdi kasep mana hate teh ceurik bareng Gusti maneh teh meni pahili tah iyalah wajah malin teu saur Sayyid Abdullah abdi teh hoyong nu geulis tah dua teh kelet salajengna waqadin salajengna katiluna abdi teh hoyong kagungan bojo anu turut ka abdi janten di canak kaler ngidul ngetan ngulon oge ka abdi teh turut tah bahasa ieu tarojoleh tina bahasa Sunda nyata kurunia kumilarian bojo mah anu turut kanu jadi caroge ceuk paribasana dibawa kana liang cocopet oge kersa nutur eta kana liang cocopet nu alit kitu kersa nuturkeun kalintang di canak bunga nya pasti bakal satia tuhu di bawah sangsara oge seperti cicing atanapi bade lebet kana liang cocopet oge nuturkeun jeung satia tuh eta babasa sepuhnya tah ieu nyanak tina bahasa waqadin teh Bu jadi guru urang teh nerangkeun ka sepuh-sepuh urang teh babasa teh dugikeun ka kadinya jadi babasa sepuh baheula model kudu turut kanu jadi salaki walaupun dibawa kana liang cocopet tah nyanakna teh tina katerang ieu waqadin saur Sayyid Abdullah teh abdi mah hoyong kawan bojo teh anu turut ka jisim abdi ngaler ngidul ngetan ngulon ge turut bae ceuk paribasana dibawa kana liang cocopet oge nuturkeun pan liang cocopet alit ari urang pan ageungnya jalmi tapi mangga bae maksudna teu boro-boro dibere bunga di canak rumah tangga bunga najan di bawah rumah tangga sangsara ripuh hese beleket seperti bade lebet kana liang cocopet eta bojo teh satia satuhu sinarang nuturkeun
mugi-mugi ku berkahna ngaos jeung ku berkahna ngamanakibkeun Kangjeng Nabi perihal proses nya ibu ramana Kangjeng Nabi bade nikah nya urang samudayana dijantenkeun nyaeta istri-istri anu turut kanu janten caroge amin ya Allah ya Rabbal salajengna caroge urangna oge mugi-mugi sing kapaparinan sing kawaris sifatna Sayyid Abdullah nyaeta sae manah teh nya salajengna saur Sayyid Abdullah wa tidalin abdi teh hoyong gaduh bojo teh anu sedang-sedang wae lah lamun ceuk bahasa ayeuna mah sederhana gitu Bu ulah anu wah maksudna ulah anu ogoh gitu nyampak peuyeum meni gegerenyeng bit pape rujit dong gitu tah ulah anu kitu pasok aya budak ayeuna namanya leuh eta cik neng atuh pangjeusekeun mah teh danu neng duh ini aduh mah kuku abdi atuh kumaha kulit abdi kayak bakal gargas gitu ya jadi saja eta acu kotor ge meuni dicempal gitu Gusti nu agung aya nu kitu aya tah alimeun Sayyid Abdullah mah saya gerinya murah kali teh ni kitu tuh cik atuh itu senal pangyanakeun emak di kolong emak deuk pengajian oh emak meuni kurokrak dicempal cik atuh kuleungeun mana teh mah kotor atuh teh di mana ieu lah Gusti nah tuh sok aya geunya budak ayeuna numpak motor sugan teh nu manehna pek nu babaturanna teh teleponan sugan teh telepon asli menang meuli pek menang iridit geunya babasana teh lu gue lu cenah teh budak nu beunghar dituturkeun pek teh sarua wae imahna teh di rumah mewah rumah mepet kasawah jiga urang gitu indungna karek uyuh ti kantor nyata tos ngaramet bapana uyuh ti kantor tos macul boga budakna kieu naudzubillah tah Sayyid Abdullah nyong ke wa tidalin nyata isi anu siger tengah ulah nuwah biasa bae anu sederhana biasa nama bijil istri tinu sederhana bakal tiasa menyesuaikan sinareng keayaan rumah tangga dibawa kanal yang cocopet oke dibawa beunghar oge langkung nampi dakusap keluar istri tinu sederhana tuh lamun anak ti istri anu luar biasa mah atuh kena dakusap biasa teh hidup mewah segala aya cek bahasa Sunda mah turun mobil unggah mobil naik kendaraan unggah kendaraan kusa biasa nak itu kari-kari rumah tangga sederhana ya Allah ya kriteria pi bojoeun ya Sayyid Abdullah salajengna wabahain abdi nyuhunkeun ka salira mah pi bojoeun abdi teh anu baha nah baha teh nyata aya sinar keimanan nyata sinar tiasa ngajaga kehormatan gitu ngajaga keturunan ngajaga badan tahanu hoyong baha teh yang nu tiasa ngajaga kehormatan alim satas istri anu ngabring ka bumi kieu mah manehna teh awewe